Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni fadla wa anta khairul warisin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Berangkat tina pengakuan urang kana rupi-rupi nikmat anu dipaparingkeun ku Allah Subhanahu wa taala mangga urang sasarengan muji syukur ka mantenna. Mudah-mudahan syukur urang sadaya ditampi sebagai pembuka panto karidoan Allah Subhanahu wa taala hingga urang sadaya tiasa sasarengan di dunya dugikeun ka akhirat. Terima salawat sareng salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabi'in, atba'i tabi'in tudung mugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana sing cios kaangkeun umat mantena, sing cios bahagia ku papanak sareng anjeunna, sing kenging kanikmatan ku penak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha Kangjeng Rasul teh manusia tapi henteu sapertos manusia ya, manusia biasa, manusia tapi henteu sapertos manusia nanging Kangjeng Rasul mah manusia anu luar biasa. Ibaratkeun nyaeta Kangjeng Rasul teh ibaratkeun mutiara inten berlian dina kumpulan batu-batu koral-koral anu teu sabaraha hargana. Disebatna teh Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutun bainal hajari. Terang teh hartosna teu katinggaleuan atuh batur mah geus ka Amerika, geus ka Madinah, ieu karek teu apal eta. Kangjeng Nabi teh jalmi tapi henteu sapertos jalmi. Jadi jalmi tapi sapertos jalmi biasa. Jalmina luar biasa Kangjeng Rasul. Bal huwa yaqutun ari Kangjeng Rasul teh ibarat nyaeta yaqutun mutiara bainal hajari di antara batu. Jadi mutiara mutiara namanya mohon hargana ari batu satreuk ke sabaraha ya. Batu mah dikirim batu satolomong moal pati bunga ya. Tapi dibere mutiara boro-boro satolomong saenyal gitu nya. Tah urang dina raraga ngagungkeun namanya berangkat tina naon urang berangkat tina tasdik. Berangkat tina tasdik katanya berangkat tina keyakinan hati urang sadaya ngayakinkeun kana yen sareresna Kangjeng Rasul eta
leres-leres manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala berangkat tina tasdik eta. Naon tasdik teh? Rukun syahadat anu nomor kahiji disebut tasdik. Naon tasdik teh? Sarua ucapan jeung patekadan disebut tasdik, disebut iman anu sampurna. Artinya jadi sanes iman lamun ucapan teu sarua jeung jeung ucapan teu sarua jeung pagawean lain iman. Lamun ucapan teu sarua jeung pagawean disebut eta mah munafikun, lain iman. Ari anu disebut iman mah nyaeta ucapan sarua jeung pagawean. Lamun ucapan urang cinta ka Kangjeng Rasul, pagaweanna ge kudu nuduhkeun kana kacintaan ka saha ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirna urang sadaya dina ieu tempat, di masjid, dina ieu waktos sing janten tawis kana naon sing janten saksi kana yen mika cintana urang ka Kangjeng Rasul nyaeta ti dunya dugikeun ka akhirat. Hayang putus hubungan jeung Kangjeng Nabi teh diputuskeun cinta ku Kangjeng Nabi kumaha? Putus cinta jeung Kangjeng Nabi nyeri hate ibu lamun putus cinta jeung Kangjeng Nabi, putus cinta sareng Kangjeng Rasul kumaha lamun putus cinta? Kayana sakitu urang sambungkeun, urang hubungkeun, urang sosonoan mikat sirip mikat cinta. Dina ieu waktos ku cara urang ngalingkung sejana urang bersolawat kepada alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi gayung bersambut, sampan berjalan, rindu bersambut, cinta berjalan. Gitunya, cintana sajalan. Maksudna dina lesan ieu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganjurkeun ka urang sadaya terutama dina malam Jumat supaya ngasolawat, ngasolawat sing seueur, naon kanggo ngawiskeun gitunya. Geun we. Teu sok sanaos uun salah dituncalan sok sanaos henteu sok sanaos henteu megah nya teu make lampu disko, teu make panggung atuh naon henteu make naon ngaranna teh teu make baligo. Kuduna mah make baligo cenah di jalan gitunya. Ada napi make naon? Make banner dinya teh majelis naon? Pamflet majelis baligo. Nya keun we teu make baligo ge terang ibu baligo. Baligo teh anu eta teh anu di jalan sing kalelewet gini nya. Deuk maca sholawat gitu teh. Keun we teu make eta oge. Etang-etang bangkong we atuh gaclo ditanya eta bangkong kusaha, ditanya eta bangkong ku manuk alap-alap. Bangkong ari maneh deuk ka mana? Gagacloan. Ceuk eta bangkong deuk ngalacai keur manyuran naon? Keur manyuran durukan anu keur ngaduruk Nabi Ibrahim. Gak teh eta alap-alap seserian eta manuk alap-alap. Ari bangkong ari sia ngimpi kumaha? Moal ge pareum atuh cenah eta. Moal ge pareum heuh kakemu bangkong teh di laut dicidukeun puh kana eta. Ku bangkong teh dibura caritana eta bangkong teh. Dibura eta durukan anu sakitu gedena, durukan Kangjeng Nabi Ibrahim sakitu gedena dibura ku bangkong disengserikeun ku alap-alapna. Ari sia bangkong pareum ge moal. Nya nanaonan kacape-cape. Kumaha jawabanana ceuk bangkong? Heueuh da aing ge apal moal pareum ya durukan Nabi Ibrahim teh. Tapi minimal Ibrahim apaleun, urang sok ka dieu, urang sok hadir niupan ngalpoe 40 dinten 40 wengi Nabi Ibrahim eta diduruk bangkong gaclo ketemu di laut. Kopo diburakeun ka dinya ilit deui disengserikeun ku makhluk-makhluk anu saeueun disengserikeun. Tapi eta bangkong eta tetep keukeuh hayang ka apu
umat Nabi hayang ka aku umat we urang mah ku Ibrahim gitu. Kitanya nya sok sanaos ayeuna nah cenah majelis teh majelis teh termos nage hiji gitunya majelis naon ngaranna majelis dikit majelis sholawat teh teu make baligo heukeun bae atuh hitung naon dam apal gitunya gitunya kumaha daripada ayeuna urang teu ka aku daripada teu ka aku umat Kangjeng Rasul terangeun ibu saha wae nu hadir dina wengi ieu Kangjeng Rasul terang saha-sahana wae ditingali beungeutna ku Kangjeng Rasul ieu mah ciga nu sok ngala cabe terus ieu mah ciga nu sok nyekelan wae HP ditinggal ku Kangjeng Rasul teh nah ieu mah ciga tukang lauk cenah kitu COD-an we pegang kan we nu penting ka aku umat nah cenah ieu mah ciga tukang ngalasuluh nya atanapi tukang ngoret cenah ngoret tukang ngoretna ge teu angeus cenah ieu mah ngoret jukut kan mah nya nu penting nya katinggal Kangjeng Rasul terangeun saha wae nu hadir dina majelis sholawat ngagungkeun kana berangkat tina kayakinan nu kahiji tasdid hartosna urang ngaku urang jujur karena kabutuh urang butuh ku syafaat Kangjeng Rasul di dunia sareng di akhirat. Salajengna nu kadua nyaeta rukun sahadat teh nyaeta takdim. Naon cenah? Takdim. Kaheula ulah jigana rukun kawin. Ari rukun sahadat teu apa? Nya sim kuring ke kadang sok sareng rerencangan urang diajar ngaos urang diajar deui ngaji diajar ngapalkeun we naon bisi poho deui eta rukun sahadat heug mangka umur mah teu panca kakinya henteu sugan umur mah teu ngadagoan jelema gering umur mah teu ngadagoan jelema kolot umur mah teu ngadagoan jelema umur mah teu apa. Nah, nu kadua rukun sahadat teh takzim hartosna ngagungkeun upami urang nekatkeun atanapi upami urang neja kana ngagungkeun ucapan urang ngagungkeun kalakuan urang oge kudu nuduhkeun kana ngagungkeun tak cara kieu mudah-mudahan sing kalebetkeun nyaeta cara ngagungkeun urang ka Allah ka Rasulullah karena perkara nu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala karena perkara nu diagungkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitu nya ngagungkeun keun we ibu na asa can manggih dina Google cenah ieu teh rukun sahadat teh keun bae manggihna dina majelis di masjid atuh asa leuweuh dina Facebook cenah ieu teh nya heula mana Facebook jeung sahadat gitu asal eueuh dina YouTube cenah ieu teh rukun sahadat teh keun bae nah eueuh oge nya asa kakara ngadenge ajengan nerangkeun rukun sahadat heuh mata kakara lain kakara tuh ibu ngaranna teh ceuli urangna we meureun bonge lain kakara nya asal eueuh di SD di SMP di SMA di universitas mana nu nerangkeun rukun sahadat daripada ayeuna urang teu apal boloho nya teu apal ditanya ku minantu kami toha Pak ari rukun sahadat sabari teuing atuh boloho tami toha nya bejaan rukun sahadat mana tah ieu rukun sahadat teh nu kadua ta'zim ngagungkeun ka Allah aya we ibadah naon ari ibadah teh ngaran ibadah teh nyaeta fa'lul mukallafi mukhalifan li hawa nafsihi ta'ziman li rabbih ngaran ibadah teh pagawean jalma anu landep boga akal tur balik sarta sulaya sarta bertolak belakang jeung hawa nafsuna karana ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala eta ibadah. Jadi lamun tugas urang di alam dunia ieu teh ibadah, maka
hasilna urang kudu bisa ngagungkeun ka Allah Subhanahu, kudu bisa ngagungkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasilna tina ibadah teh ulah ieu mangandengan saukur nu diagungkeun teh kamalir, anu diagungkeun teh galeng, anu diagungkeun teh ayeuna seseret naon naon ngadepan ngukur jalan we kuralang kuriling kapan cilingan mangih kadal maut kuralang kuriling kapan cilingan eta naon nu diagungkeun nu diagungkeun teh kudu nama Al-Qur'an ari bieu qura atawa nepi naon lain nu kitu mah teu kudu diagungkeun eta mah lain Qur'an nya eta mah lain Qur'an nya naon nu kudu diagungkeun Qur'an parentah Allah nu katilu berangkat tina hormat tina ngahargaan ngahormat urang kudu diajar ngahargaan ngamuliakeun kudu diajar ngahormat gitu pan keur SD oge sok diajarkeun nya contona mah hormat bendera hormat gerak kana bendera teman tah ieu intina urang maksudna ngahormat bendera teh kudu ngahormat ngahargaan kana jasa-jasa para pahlawan maksudna mah lain kana lama maksudna mah tingali perjuangan jasa-jasa para pahlawan para jalmi-jalmi anu dihormat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala kade bisi nekankeun ngahormat lama lain kana jasa-jasa eta teh keur SD eta teh keur SD baheula mah sok aya upacara bendera hormat gerak lain ngahormat lama lain ngahormat jasa-jasa para pahlawan para wali-wali Allah, para ulama, para kiai, guru-guru sadayana nu berjasa berjuang dina negakeun kabenaran, dina negakeun agama Allah, dina negakeun negara kesatuan Republik Indonesia gitu ngamankeun negara Republik Indonesia tina sakur perkara anu matak jadi keawonan gitu eta bendera disebut. Tadi ajar ngahormatna nyaeta ngahargaan cik atau hargaan kolot, hargaan aki, hargaan nini, hargaan inung, hargaan bapak. Kucara kumaha ngahargaanana? Tah hadirna urang sadaya dina ieu tempat di majelis sholawat oge menghargai, ngahormat, ngamuliakeun kana ka para nabi sing kalebetkeun ngamuliakeun ka para nabi, ka para wali, ka inung bapak, gitunya, ka inung ka guru oge. Oh cenah sing ngahargaan ka guru teh, sing ngahormat ka guru teh, nya teu neleh gitu. Anu kumaha carana ngahargaan ka guru teh gitu? Kumaha carana ngahormat ka guru teh gitu? Jadi kudu urang kudu aya dina jalan anu lereh sajalu malam Jumaah. Lamun malam Jumaah kuduna kumaha? Ngahargaan ka guru lamun pagawean gapleh henteu. Ngahargaan kan ini kaki henteu lamun pagaweanana judi. Pagaweanana misalna naon remi. Pa henteu. Tah ku cara kieu teh urang berangkat diajar ngahargaan ngagungkeun ngamulyakeun gitu nya. Nah gitu. Kumaha hormat eta rukun syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Katilu. Tah katilunya teh ngahormat ka tatangga. Hormat ka tatangga. Ari ka tatangga ngahormat ngahargaan ka tatangga, ngahargaan teh gitu. Fasholli alaih sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta ngabuktoskeun penghormatan urang ka tatangga, ka salaki, ka mitoha, ka inung, ka bapak kitu tah. Jadi mun urang kumaha carana ngahormat ka salaki, baca sholawat. Komo sasarengan kitu nya. Niatan eta rukun syahadat ta sunnah. Anu kaopat
nyaeta hilawat atau tilawat teh hormat tilawat teh disebutna teh hormat hilawat hartosna hilawat teh nyaeta hormat hartosna hilawat teh nyaeta sukacita bunga bangga terus gede hate bunga terus naon guliga naon terus deh bangga karena dina ngalaksanakeun parentah Allah ini mah karek bangga lamun balik dugem bari sosoloyongan bulan amis meureun euy bangga boga salaki sosolontodan bangga boga pemajikan belek cebleng kade bangga kabanggaan teh lamun urang angkat kana bahagia lamun urang ngalaksanakeun parentah Allah bahagia naon margina atas diuningakeunnya ka parebu sarebu sakali deui urang uningakeun Allah teu nyimpen kabahagiaan dina sakali deui Allah teu nyimpen kabahagiaan dina harta Allah teu nyimpen kabahagiaan dina pangkat anu luhur Allah teu nyimpen kabahagiaan dina awak anu sehat Allah teu nyimpen kabahagiaan dina awak anu gering Allah teu nyimpen kabahagiaan di kaler, di kulon, di kidul, di wetan, di luhur, di handap, di nu caang, di nu poek. Allah teu nyimpen kabahagiaan di kebon, Allah teu nyimpen kabahagiaan di sawah, Allah teu nyimpen kabahagiaan di kampung, Allah teu nyimpen kabahagiaan di kota, Allah teu nyimpen kabahagiaan di pasar, Allah teu nyimpen kabahagiaan di kendaraan teu. Di mana ku Allah disimpenna kendaraan, disimpenna kabahagiaan teh? Cing, di mana ku Allah disimpen kebahagiaan di jalma anu kersa ngalaksanakeun parentah mantena Allah Subhanahu wa taala. Cek tadi teh asup kana rukun syahadat teh nya hayya 'alal falah. Ondangan naon teh? Ondangan ti saha? Ibu sadinten sawengi sabaraha kali dionang ku Allah. Nya ieu geus aya deui onangan ye nu hajat ye. Nya geus aya deui onangan atau lamun ibu heug tatangga atau dulur hajat heug teu ngonang. Meuni si eta geus teu ngaku dulur ka urang tinggalna teu meuni teu ngonang. Meuni teu ngawejahan. Nah ari dionang ku Allah hare-hare iraha cenah Allah ngonang hayya 'alal falah leuwih-leuwih ti ngonang parasmanan. Hayya 'alal falah hayu urang papada-pada bahagia cik di lemur ieu ibu saha nupang bahagiana di lemur ieu saha nupang bahagiana di lemur ieu saha nupang bahagiana saha be ieu tauhidna geus tamat di urang dieu nupang bahagiana teh Gusti Allah sing bener atuh anjing nupang bahagiana teh lain RT lain nupang bungahna teh lain RW lain di lemur ieu teh nupang bungahna teh sanes lain kolot, lain budak, lain saha nupang bahagiana teh Gusti Allah nya ngageroan hayya 'alal falah hayu kan lamun urang hayang bahagia sang pemilik kebahagiaan adalah Allah lamun urang hayang hidup bahagia samperkeun ka Gusti gitu arti masa samperkeun lamun hayya 'alal falah nyamperkeun ka Allah nya wahai sang pemilik kebahagiaan Allah saha ari bahagia anu saha wios ditataan wios ditataan eta buuk nu saha eta kulit nu saha panon nu saha ceuli nu saha jawab ayeuna keneh besi pajar panon aing ceuli aing leungit besi kitu tah gitu matak leungit kabahagiaanna lamun jalma geus caang nu saha poek nu saha itu hirup nu saha cager nu saha bahagia nu saha nah gitu nya gitunya Allah parantos masihkeun eta kabahagiaan ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumaha sakitu manusia anu pang bahagiana saha Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Naon margina Kangjeng Rasul dipaparin manah anu bahagia lantaran caket sareng Gusti Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lamun urang can bisa pepenak can upami urang can tiasa pepenak sareng upami urang can tiasa caket sareng Allah, sok caket urang jeung jalmi anu caket sareng Gusti Allah. Caketan ku urang jalmi anu caket sareng Allah. Sekali deui, lamun urang can bisa mika cinta ka Allah, pika cinta ku urang jelema anu cinta ka Allah. Nah gitu. Lain cinta. Ari cinta ka Allah mah lain cinta kana harta, lain cinta kana pangkat jabatan, lain cinta kana kadudukan. Teu apal aing teh ustad ieu teh. Aing teh ajengan ieu teh. Tah, nu cinta ka Allah mah teu kitu. Teu kitu. Teu kitu. Dewek teh pangkat teh ustad di dieu teh ieu teh. Kade. Anu cinta ka Allah mah eueuh pangkatna. Eueuh nya. Leungit pangkatna nu cinta ka Allah mah. Nya. Nah, caket sareng Allah. Caket sareng Allah kade. Nya, ayo urang sasarangan itu dinya. Hari eta nomor kopiah sabaraha. Gitu ya. Aya nomor suku nomor 1, nomor senal sabaraha? 45 sia teh jebrag. Itu. Hari senal meni gede, hari ka masjid henteu. Nah gitu diantara sana sok sakali deui urang manfaatkeun diri urang badagna lemutanana dohirna batina eta kagungan Allah teh anu ngamilik gumelar urang sadaya di alam dunya anu ngamilik kana hirup ngamilik kana maut ngamilik kana manfaat ngamilik kana madarat Allah Subhanahu wa taala. Adanya ari gering nu saha nu Allah sadayana itu kade bisi sagala rupa nu abi da nu abi tamang gitu nya gitunya ulah dugikeun ka ayeuna sagala rupa di aku nu sora pangkat nu saha nu Allah pangkat teh lain nu maneh gitunya lain nu Allah naon margina geus dicoplokkeun ku Allah mah eueuh gitu kembalikeun sadayana ka Gusti Allah gitunya ari atawisna anu sakali deui kumaha cenah dina perjalanan ngaos sholawat sakali deui upami urang tah can tiasa caket sareng Allah caketan manusia anu caket sareng Gusti Allah gitunya. Nah itu terus bikin ke mana? Bikin ke orang nyambung tadi itu nasar Gusti Allah. Bilih yo. Bila aya jelema bila aya jalmi anu kieu coba-coba. Urang mah peureum hayang ngabayangkeun Gusti Allah. Moal bisa atuh. Moal bisa maning ngabayangkeun eta nu sok nyuguhan, nu sok mere kopi, ngabayangkeun eta we heula. Hakikatna mah ti Gusti maning ngabayangkeun eta we heula ngarana nyambung sareng Gusti komo lamun geus ngabayangkeun baheula urang teh baheula teh diisangan diakon lamun gering meureun di ubaran baheula teh lamun tiris disimutan baheula teh saha ku iin komo mun geus ngabayangkeun jalma anu bela ka urang anu gitu eta nyambung ka dituna ka Gusti ridona Allah dina ridona inung bapa gitu nyambung di atawisna sok ayeuna urang teh aku ku urang bahwa urang mah teu daya teu upaya ulah deuk ngaku-ngaku nu saha sagala nu urang sagala baju pakaian nu urang nya pakaian nu urang maksana eta teh kagungan Allah anu dititipkeun ka titipan sadayana oge
harta titipan, segala titipan. Jadi ulah dugikeun ka ngan dititipkeun ka urang eta panon teh eta ceuli teh, eta kulit daging getih tulang teh, harta oge sarua ngan anu deukeut we heula. Ngan lamun urang geus ngaku bahwa eta teh sagala rupa titipan bakal tenang geura sok. Bakal tenang anak titipan, itunya terus ayeuna cager oge titipan, itunya numawi orang sadayana sambungkeun ka dituna sareng jalmi-jalmi anu ngaraos katitipan. Para wali teh ngarasa katitipan ku Allah disebut we wali gitu. Allah nitipkeun panon ka urang, Allah nitipkeun ceuli, nitipkeun kulit daging getih tulang urang ka urang, saur para wali teh disebut we wali dan ngarasa katitipan ku Gusti Allah gitu. Ulah di aku kumaha aing we ceuli-ceuli aing, panon-panon aing, lupa nu aing eta mah. Iblis gitu mah lain wali eta mah. Disebut teh tentara iblis disebut teh kan. Kade bisi kieu. Jadi disebut teh katitipan, bahasana teh katitipan ku Gusti Allah. Tah ieu lemur dititipkeun ku Gusti Allah teh ka urang, masjid dititipkeun ka urang, salat dititipkeun ka urang. Quran dititipkeun ka urang, agama oge dititipkeun ka manusia, agama oge. Da monyet mah teu dititah jadi DKM nya aya DKM jadi monyet jadi DKM dititipkeun ka manusia ka urang teh titipan Allah teh gitu. Teh guru utami nyata malam Jumaah dititipkeun ka urang gitu dah cari cangkas mah teu apaleun malam Jumaah abeu teh ngapaleun kita. Nah gitunya ari cari cangkas teh sugan teh malam Kemis ayeuna teh sangada cari cangkas atuh. Sugan teh tongeret. Lamun teu apaleun malam Jumat teh malam Jumaah cari cangkas berarti. Gitu dia teh istilahnya. Mudah-mudahan ari cari cangkas osok maca sholawat. Osok kan dina rungkun gitunya sekali deui mudah-mudahan atuh naon anu di dugikeun ku sim kuring tina bag-bagan rukun syahadat eta supaya ngait supaya kabeungkeun katalian urang nyaeta kedua kalimat syahadat eta bisi asasan pernah bisi ibu asasan pernah ngadenge cenah ieu rukun syahadat teh ajengan oge heukeun bae ari ku sim kuring didugikeun teh bisi sim kuring pondok umur isuk paeh misalna geus moal doraka da geus didugikeun amanat ti pun guru ti Kalapa Dua ti Cikalama ti sadayana guru-guru sim kuring ti Banyar ti mana tah rukun syahadat teh eta aya 4 geus didugikeun ku sim kuring bisi sim kuring pondok umur isuk page topae tah moal doraka da geus didugikeun ka ibu-ibu tina tasdik terus naon deui tahdid terus hurmat terus silawat gitunya ilawah atuh cenah maotna ulah isuk cenah hoream loba pagelawa gawe hoream ngubur bisi urang dia hoream ngubur palidkeun we palidkeun karungan bebeung beuratan alungkeun ka Cimanuk bisi hoream ngubur mah rariweuh bisi rariweuh ngan urang anu ngubur anu malidkeunana ke dipanggil ku polisi sia mani mana nya eta nya lain atuh besi. Tapi mudah-mudahan atunya sing dipaparing panjang yuswa sadayana. Amin. Ibu hayang panjang yuswa. Ayo. Urang teh wargi sim kuring anu nganturkeun tadi nya anak mudah-mudahan dijemput ku rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditempatkeun di surgana Allah Subhanahu wa taala, pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pertarosan mungkar sareng nakir diwaler dibantosan ngawalerna ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab handang eta ahli maca sholawat. Lamun jalmi sok maca sholawat ngajawab pertanyaan mungkar nakir dibantuan ku Kangjeng Nabi. Gitu. Ngeus aya mungkar nakir dibantuan ku Kangjeng, mangajawabna teh dibantuan ku Kangjeng Nabi. Nah,
Ari malaikat mungkar nakir naros nate eta geus tugas ngan dibantuasan ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan almarhum husnul khotimah ditampi iman Islamna. Bepenah sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya malikan zaman wa ya imamal makan wa ya qaiman banur rahman. Assalamualaikum ya rijal al-ghaib. Assalamualaikum ya naib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya qutbur rabbani wal wazir samadani Kanjeng Tuan Syaikhul Qadir Jalani. Assalamualaikum ya Muhammad Bayya bin Malkan alaihi salam. Nabiullah Idir alaihi salam. Assalamualaikum ya lal kubur min alillah ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami kulli wali waliyatillah wa as'alakumullah ta'ala yawmal qiyamah wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.